panganten. Bapak itu sarkip ayah. Oh wilujeng. Bias sagala paningan Kang Adi anu bagus katambias ge panginteng angin asih lebih hari Bapak era akai kapayun badai ngalusan diri panganten istri panganten pamagot pias sagala paningan Bapak adik sadaya api katambias ge panginteng harapan pangarwe akan urang sih jadi utusan panganten istri harapan Kang Adi anu bager urang sih jadi utusan dakang masih asap datang asih anu di hari sanajan diri tinggal sapasi Ibu Hajah alim jadi laib diri wa itu kaparayun asok nyalalawer di anto sadayana ayo panganten di anto sawerana panganten Abah Adi Eko sama sepasi diganyaksi diri abdi miatias sagala paninggal kata mebias ge panginatun asih nubi hari tedai ngelusan diri sanajan diri ngasa pasti abdi alif laib diri harapan kiwari ukura harapan da benteng di langit masih baranang harapan sugana sing jadi utusan da engkau masih osok niang datang aduh mata baur lamun diri panganten nyawer panganten Sanajan diri ngasa pasi panganten aya abdi panganten alif laib diri atur nuhun panganten
macam mang itu harapan kurang asing jadi utusan dagang masih asok nek datang harapan Kang Adi anu bager orang asing jadi utusan dagang masih asok neangan aduh aduh mata paur katalanjur sanajan Matur nuhun Pak Adi. tinggal sapasi Kang Adi anu bagus ali menjadi laib diri atur nuhun Kang Adi sing awet umur mun tulus mah mun tulus padanya peti anu mana Bapak RW Akai Ibu RW Akai anu bager haturan deui ka payung duh diri mah panganten istri masih cari ngaji masih ngeling barang penting Kang Adi anu bager masih ngeling barang penting Mah tati Ulan Mama Ella eta Pak Adi masih kena sumangetnya masih kena calingernya asih munggaran Bapak Anda anu bager anu mawa kabagjaan Pak Anda kapayunan jadi implengan dina peti pangantenan aya Bapak Anda mustika pegat panda kapayun heula katilas raheut gudawa aya Bapak Anda rasa ngoleang Bapak Anda diri asa kumalaya aya Bapak Anda atur nuhun Bapak sing tamah-tamah rezekina amin asih munggaran mastikeun wageuh ngalengkah panda atur nuhun ayasna napas mangkek pasrah sumera atur nuhun Bapak Anda
anu mana nyerang kabunga nah bakal kacep dina sejarah tapi kiwari kadede yang langit benang peti ngan ukur kari wasna najan angkang subaha daya karena no puguma gening panjang duriatna wa ito kapayun cenah wa ito loba panghala najan diri diruruti najan raka disangsara tebela rasubaha pinuku karumasa Asim ngageran anu mawa kebahagiaan jadi imah dina putih pangatenan mustika pegat katilas reget budawan rasa oleh diri asa kumalaya curi kalapapa maksakeun
Malaksa kepalintengan babalean pangalusna sanautikan tunaran kasayan muamusna kasayan muamusna mere mawe kasasama Dili asih jeung upama lakuning mah jalmi utama dipitina kusasama si mungkaran cipendang anu bager anu mawa kabagjaan jadi implengan dina peting pangantenan mustika pegat PRW akai katilas rahet kumawa rasa oleh diri asa kumalaya juring kang lempang masakeun wakah nalangkah heasna napas mekar pasrah sumerang papasangan wa itu ranggana kabuna ibu hajat nah baka kecatan dina sejarah Urang sengakeun lagu nanti ayan dina lagu riweuh. Gadieu boga Gaditu boga Kabogo mah ayah Araya kabe Gadieu kumaha Gaditu kumaha ayang anu mana kasadaya ayang deui pada bogona aya ayang ka ayang
kasih manehna asih kumisna ayang ayang aduh riwah ayang deui anu mana riwah dijian sorangan ayang kapayun heula bagang lain ayang deui kurang dahar ayang loba nu datang ayang kapayun heula jadi mariung diantos ayang tunggu-tunggu abdi nyorangan ayang anu bageut dabongan mah ayang abdi layungan ayang nu salah ayang deui panono sorangan ayang deui loba nu datang ayang anu bager jadi nariung ayang aduh riwah ayang anu bager ayang deui aduh riwah ayang anu bager deui riwah dician sorangan ayang deui anu bager bagang lain ayang kurang dahar ayang anu bager loba nu datang jadi nariung ayang tunggu-tunggu abdi nyarangan ayang deui anu bager dabongan mah ayang abdi layungan anu salah ayang deui anu bager ibu iyam anu bager ibu iyam aya teu aya ibu iyam deui loba nu datang jadi nariung ibu iyam aya aduh riwah ibu iyam di sareng bos dolah aduh riwah ibu iyam deui anu bager riwah dicieun sorangan teh acih anu mana bagang lain teh acih deui kurang dahar teh acih aya teh aya teh acih anu mana dihaturan kapayunan aya teh acih tunggu-tunggu abdi nyorangan teh acih anu bageut dabongan mah teh acih abdi layungan teh acih aya teh aya nu salah teh acih kapayun heula panono sorangan teh acih anu bageut teh acih deui teh acih anu bageut sawer laguna aya teh acih di tetep teh daek deket teh acih anu mana kapan pasini ari geus paheut teh acih kapayun heula janji anu teh acih deui anu bageut mika mama teh acih bapa hajat deui anu bageut lambat layet lambat lambat diantos ka teh acih ulah wa ka teh acih anu mana luluasan teh acih deui anu bageut pigano putus harapan teh acih di sarangan teh amel anu mana bagang lain teh amel teh acih anu bageut kurang dahar teh amel teh acih anu bageut deui haturan sawer laguna teh amel di sarangan teh acih ditetep teh daek deket teh acih teh amel anu mana kapan pasini teh acih teh amel mika mamat teh acih deui anu bageut teh amel deui anu mana haturan cobi kapayun teh amel deui anu bageut teh acih deui lambat layet lambat lambat ulah ka teh amel teh acih luluasan teh acih teh amel deui jika nu putus teh acih teh amel pangharapan teh amel teh acih janji anu ibu iyam mika mamat ibu iyam anu bageut ibu iyam di sarangan teh acih ibu amel lambat lambat ibu iyam ulah ka ibu iyam deui luluasan
teh Amel teh Aci anu bager jika nu putus ibu Iyam putus harapan ibu Iyam anu bager janji anu ibu Iyam anu bager Mika heman teh Aci aya teh Amel teh Aci kapayon heula haturan abdi muson Neng Aci deui diserang Neng Amel luluasan Neng Aci anu bager jika nu putus ibu Iyam deui putus harapan ibu Iyam anu bager janji anu ibu Iyam deui anu bager Mika memet ibu Iyam Neng Aci teh Amel lambat ibu Iyam Neng Aci teh Amel lambat ibu Iyam deui ulah waka ibu Iyam deui dicabut deui luluasan ibu Iyam jika nu putus harapan janji anu Neng Aci Mika heman Neng Amel anu bager akhirna Neng Amel Neng Aci ambon sorangan ulah waka luluasan ibu Aci deui Neng Aci jika nu putus harapan janji anu ari Mika heman akhirna mah kuring teh ambon sorangan ari kembang anggrek bulan ibu hajat pahajat bagasnya cas ate ngarangkulan awanda aya teu aya basa wanda kuring nyawang Neng Aci Neng Amel hiji kembang pemulungi cepan hari kembang awanda anggrek bulan awanda anu bager kaendan ibu Iyam nu di patamana hari basa kuring nyawang hiji kembang pamulungi cepen samar eta mah ukur ciptaan basa kuring keur nyawang di kaanggangan awanda Mangga pamirsa nyangekeun kapiatur ti payun dina lagu Papacangan. Jong jante paujang kubangang urangang kudu eling di dunia urang membarang hamolanggeng salamina aturan apa ujang kubang jangan jantai ujang kubang anu mana abdi longuka lamin hari saminggu
abdi tema ujang kubang kasepian teu aya nu ngarencangan Pak Ujang kubang anu bagus guling-gulingan sorangan tiris taya ngukepang tak boro-boro nunggu sapa hati ratu kutunggulan jadi pinu panglamuna nanya sami ngalama papacangan bagjana sanes lumaya ulah jongjon teh papa ase urang kudu eling di dunia urang umbara Pak Ujang kubang deui hamolangkeun salamina ulah jongjong teh pase abdi longoke lamina saminggu abdi tema kasepian sakapengete sok bunga Pak Asep deui jadi pinu panglamunan silih ciwit silih usapa Bapak Jaya sebobet kepayun deui anu man lataratu tutunggu jadi pinu panglamun nanya sadaya sami ngalama Bapak Jaya sebobe sanes lumayan kurang hajat deui nyadirima Pajaya sebobe deui masing cari ngeci masing eling urang putih Bunda Maria masing eling urang putih ya Tuhan Bunda Maria kadekat juga nanti Bunda Maria aturan kapayun heula Bunda Maria anu bagus kadekat jongjo nanti salira mah salira kedah di api doa tulus mah Bunda Maria ngajeng kahuma bisa nama Bunda Maryam kepayun lah bisina menitu mamu di serangan bos duloh deui kedasai kasasama Bunda Maryam budi manis saya semu bos duloh deui kedasai kasasama budi manis saya semu lagi sebelah dipanjang dirames ke sasesana Bunda Maria pamuka longan ganjang neng aci nyalamatkan sadayana neng aci anu mana pamuka longan ganjar neng aci nyalametkeun sadayana neng aci deui
pamegaloh ngagajak nyalametkeun sadayana kabarong jalan ke Lembang ngaji di sarangan Bunda Maria meser bensin di kalengan meser bensin di kalengan sanaos kapaanggang Bunda Maryam diserangan yang aji batin tetap sasarengan sanaos raga paanggang batin tetap sasarengan. Kanggo Bapak RT Sarkin munduran nyoka diri sugan moal Pak RT Sarkin sugan moal diri dengki malalapa suka sering umpana dialah muki teh bejana dunia mana pentingna dengan kurang kahatur paeta saki mata kurang sing karunya kasasama barat sarakim nuta terang ayah kesepuan bejana gerak bejana masuk merasa tangan tu menang keselamatan aduh Allah ya di dunia merek matong membarang hanya balikna Bapak RT Saraki no mata cek caturangga kajenjama berat bunga sugi harati loba harta pahinga sudada dibeli mumbara aya balikna anu termawat sepuh temakna matak cilaka bahing sudada diblis juraga langsung ngeruksak turunan cingit caring cingula cicing ibu dulu ulah cicing anggur sepulaku sepuh urang tengah ya salah Bongkang masih keharti geningan Bunda Maryam pemarek hidup lagi Gusti urang di alam lahir
Ibu hajat nu jadi marangga lantaran Ibu hajat kapayun deui poma urang gelar dilahir digelarakeun maha suci. Ibu hajat bapak hajat digelarkeun maha suci sabab jeung indung bapa hajat nu matak cek caturangga geuningan Bapak Jaya saya bobe aturan Bapak Jaya saya bobe kajen jama berat bengar Pak Jaya saya bobe berat bengar sugi harati loba harata mun teu rumah sepuh nyadiri masing carincing masing eli kaberang putih meret kesaraki masing eli kaberang putih geningan bos dulu di berang putih ngamu mulai kesenian bos dulang ulah ukur rasa tangan dung maksud jangan tujuan ngawujudkan bos dulang dapat rasa tua jungan-jungan derajat seni bos dulang deh Kujala abdi numurani persatuan ulang wali Bunda Maria gadek ngasili kucuti lumatak cek caturangga wasdullah dei kapayung kejenjama berat pengar eta nu teu rumawan urang kasepuh temahna matak cilaka temahna matak cilaka Gusti urang dalam lahir nu jadi marga lantaran pan urang gelang dilahir geningan Bunda Maryam sabab dajang indung papa nun urang eling wiwita mata kurang sing karunya eta kasasama nu teu terang hirup ketumpul kupati eta maut terang di mangsa badan genyakit tukene geningan sanajan 1000 batang pahing sate adat iblis bisi mah ngeruksak turunan masing eling cing caring cing geningan cing cari cing ulah cici
Bapak RT Sarakim masih kapayun. Duh heran kacidang naon anu di belang jauh gede sejak Pak RT Saraki kuta sangka hirup gika paksa bos dulu daya nu bagus hanya suka-suka sanajan sangsara bos dulu kapayun deui dadi tong dihaja kelangan hari angkelang sekarang ombak-ombakan bos dulu deui hari nina Pak RT Sarakim deui anu bagus sangasara bongan sorangan duh Pak RT Saraki geningnya hoa iya agar hiburan saha Pak RT Saraki anu sumpi Pak RT Saraki dengawara dosa bukan simpatian bos dulu kapayudi najan linglung di jalan di zaman kiwari bos dulu deui kapayuna duh heran kacida pajaya sebobe anu dibelang jauh gede sejak bapak jaya sebobe ku tersangka hirup ge kapaksa hanya suki-suki sanajan abdi sangsara Pak RT Saraki tong adi aja kelangan hari angkelang sekarang ombak-ombakan ke hari nina sangasara mah bongan sorangan aduh geningnya hoan Pak RT Saraki yang agar hiburan saha anu sumpi tengawara dosa bukan simpatian cinta dudulurang najan linglung di jalan Pak RT Saraki buka cintaan duh tong saraka Pak RT Saraki
harata pakai awut sok nambahan susah pada tesarki mun urang saraka gelang ari gelang sekarang ombak-ombak ke hari nina sangsara bongan surangan aduh partai sarkip gening nyahoan iya kerhiburan bos dulu apa yundi sahano sumpi bos dulu tengah waratosan bukan simpatia cinta dudurang raja linglung di jalan hei ku kacitaan taksir lejaku lejak bos doang sukaku bos doang ku abdi tegang gembang aturan bos dulu botol kecap aku bos dulu aturan bos dulu nganggo botol kecap ku abdi mah bos dulu cobi taksir deui bos dulu nu jangkuk ngejang sopir aku ku abdi tegang gembang aku bos dulu mun dipilih sarangan para tasaraki ditukang nama dilenjang Bapak Jaya Sebobe hari mondi sawah bos dolang ditukang nama dilenjang duh ayo bos dolang ayo dah redendikna mah aja ngadu tunanya mondi tilik bos doang ditukangna meni-meni lenjang Pak RT sareki medai mondi sawah bos doang ditukangna meni lenjang
bos dulang hayurang rerendingan dan ina teacap ngadu tunangan mun ditilik parate sarkin bos dulang diharapna manusia mun di sawah parate saraki di tukang lenjang copi taksir di bos dulang nu jangkung lenjang sopir aku ku abdi teka bandang bos dulang di ngeluk tungkung eta semu koko dan parete sarki bos dulang da abdi mah da abdi saya turun cobi taksir di bos dulang ujangku lenjang sopir aku ku abdi henteu ka bandang aya masih PLT saraki mun ditilih di tukangna meni-meni lenjang bos duloh deui eta mun ditetep bos duloh diharapna manusia masih bos duloh ayo bos duloh hayurang rerendingan teacap ngadu tunangan mun di sawah bos dulang eta geluk tungkung koko bodan bos dulang deui hari mun di sawah di tukangna lenjang bos duloh deui cobi taksir deui abdi teu ka bandang mun di sawah di tukangna lenjang Ibu Maria ngeluk tungku eta ngeluk tungku koko bodan Bunda Maria hari semono mah semua ngisi cobi taksir ya abdi istri sejati sopir aku si bapak anak dekat tadi mun ditilih eta gigiran maniman manilang ngagik mun ditetep diharap pamanatasinya
tong aku keluk tong aku koko mapunukeun moange silkeun maragina sae anona Mangga pamirsa wilujeng nonton ti payun nyanggakeun pribados sapara kanca ti grup medal lumigar dina lagu Kembang Gadung Kapihatur nyanggakeun hiburanana. Wilujeng tepang para pemirsa sedaya tikampalan medang lumigar badhe ngaturkeun kembang gadung muji suku kayang agung bapak hajat ibu hajat sawa siwi siliwangi siliwangi nedang jembang hampurana ka Gusti ka Gusti nu Maha Suci nedang dimang nedading aping di jari nedang macapaatna ka Gusti Robo Jati sareng kepada keruh nyangakeun ieu pangbakti kembang gadung dadukan atuh
Ibu Hajang pangbakti ti sawa siwi ti sawa siwi kahaturkeun kembang kembang gaduh muji syukur kaya agung kaya agung nedawiti nedawiti maha suci nu dipayun sadayana sawa siwi silih wangi silih wangi neda jembang neda jembar ampurana ti Gusti ti Gusti nu maha suci neda dimang Ibu Hajang neda di api di jari nedarat macapakan ke Gusti nu maha suci sareng kepada keruhnya ngakeun ieu pangbakti ulah bade iri dengan kembang gaduh luka luka pangbakti mati sawa siwi aduh iya kembang gadung kapihatur nyangakeun ieu pangbakti Bapak Hajat Ibu Hajang muga kasari katampi kembang gadung nu kahatur dipayun mangga nyangakeun patepang sono kapihatur
ngehaturakeun patepasono patepan diwengi Bapak Haji patepan diwengi wengi Bapak Haji tepasono di abdi sabarakan aja manawi bahala kata mapi Bapak Hajat Ibu Hajat manawi bahala bahal kata mapi Bapak Hajat kehaturakeun ieu lagu tapawasono etang-etang tawis asli etang-etang tawis asli baga urang sasaran bajakeun majakeun sirik kagungan ari kasenian turun Bapak Hajat Sunda Sawawa ari mangga urang sasareuna majakeun seni kagungan majakeun seni kagungan kesenian turunan sadasa Kamu grup Lanang Banten payung sana. Rombongan Lanang Banten ari ngaturkeun ngakaturakeun tepang sono patepan diwenginya patepan diwengi Bapak Hajat nyangagakeun ieu lagu tepang sono hari patepang mah sareng sim abdi patepang mah sareng sim abdi nyangagakeun ieu lagu eta ngahaturkeun tepang sono patepang sono hari ti rombongan medalu mikir haturan abdi nu Bos Dulang anu mageung ngahaturkeun ieu lagu tepasana kasadayana dia bisa para kancang nyanggakeun hiburanana nyanggakeun di abdi saparakan Mangga
tipayun kepiatur wangsit Siliwangi. Duka masuk Pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kundangan Bos Dulodi Mupusti Asmawarisan Yuk curug melu Cacanda Bos Dulo Kapayung Siliwangi Pupuhut Siliwangi kerepananggeut kiwari geus kumaha sutra putra jajaran anyar wawangina tambah manja sejagat raya sumebar anggeku kutur sabang tinak tandu nanti karangkul pulang Banten Siliwangi luka masuk grup lanang Banten Siliwangi pupuhutna prajurit Siliwangi grup lanang Banten keur nyimpaikeun tekad suci ngadeg bari mawaji di bumi ibu bertiwi turkeun grup lanang Banten lagi Bos Dulo Bapak hajat Ibu hajat
Sundasa wawatahapan temonggo mah temonggo di kesenian basa pres ulah ukur resepan ngandung maksud jalan tujuan ngewujudkan persatuan basa pres ngewujudkan persatuan tina seni da hati-hati basa pres di dasaran deku agama seni sing mah basa pres jadi teladan basa pres anu bager tontonan jadi tungtunan bos dulu basa pres teh dan mama basa pres aturan cobi kapayun dina seni hati-hati basa pres dai anu mama di dasaran ku agama seni sing mah basa pres seni sing jadi teladan dia tuh mah pangeling-eling basa pres dia tuh pangeling-eling bos dulu anu mana kapayun Allah aturan abdi no sono ragisa bawa di banjar diramakan dua nana bos dong diramakan dua nana pamugim mah nyelamatkan malela dianggap pamang dia gemah pekerja yang di basa pres dianggap pekerja yang di Rek bela ulah kapala ngabela diri abdi ngabela diri abdi nya diri mah besing caringci masih geli berpeti nyaragama kedah dijaga singen lika jiwaraga sapanjang mah urang gumelar ulah kendak naistia ulah kendak naistia ilmu tong dunia sia bos dulu ilmu tong dunia sia gumelar di pawenangan kudu jadi pantrangan bos dulu di kudu di pantrangan bos dulu di warga orang seserengan majengan mah seni kagungan bos dulu majengan seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda se watahap malah nama dia ngopalan dia ngoma Bagir Jayanti rek belama ulah kapalan ngebelaan diri abdi ngamu mulai kasih